Lamun geus waktuna, kasedih bakal jadi bagja, kapeurih bakal jadi carita. Tetep jalani kahirupan mah, terus lakonan kahadean, ulah putus asa. Ieu hirup Allah anu boga. Urang mah saukur wayangna, tungguan we nepi ka waktuna tiba. Jalankeun parentahna, insya Allah hirup bakal bagja ka hareupna. Koncina mah sabar, da takdir moal bisa dipungkir, kadar moal bisa disinglar. Mantena Allah tos ngaguratkeun jalan kahirupan manusia. Cing sabar cu, sapoe sapeuting teh geus diwates 24 jam. Beurang geus diwates ku datangna peuting. Sarerenge surup teu salawasna caang. Nu penting urang teu cicing. Langkah ulah dipegat, muntang ulah hariwang, lumaku ulah kapegung. Omat sorang ku kaikhlasan, babad ku kasabaran, ulah pegat pangharepan, komo aral jeung subaha. Nafsu anu digugulung, dunia anu diuudag, raga anu katempuhan, sabar ikhlas jeung tawakal. Hirup mah kudu tumarima kana kanyataan. Samangsa urang lumampah, lumaku kanu dituju, sumrah bari ngalengkah, sumujud bari khusu, dibarengan kula haula ulah pegat pangharepan. Piraku atuh teu tinimu jeung naon anu dituju. Allah bakal marengan ka jalma-jalma anu sabar. Beral anaking geura sorang lampah kahirupan, anu bisa ngajaga tekad ucap oge lampah, dasarna kurasa rumasa jeung tumarima.